Iya di kumana Eta jantung sawen naon ieu teh? mengala. Oh, ngeuna jantung sawen mangala mah. Nu mana kopi teh? Da ieu Mang Dede. Ditampi atuh. Ieu mah sok hampura naon we saya aya aduh Mang Dede. Da kieu geuning hirup di leuweung mah. Nya Abdi teh. Teyana naon hampura lah padu we kieu geuning tuh. Udud oge dun kawung bako Garut. Bako Garut buru atuh neangan digawe daun kawung Cicalengka. boga gawe teh. Boga gawe. Seueur pagawean Mang Dede. Itu kayak digawe mah Iya, gitu. Nah, pada duitna nu keur rada ngojot ayeuna teh padamelan mah Makin seueur. lagi pakolot teh lain beuki seneng. Gawe teh geus hoream digawe di bangunan teh. Ayeuna digawe bersih di imah. Imah 4 lantai. Nu kitu geuning teu capek teuing. Nah, 4 lantai kudu ngepel, kudu bersihan kebon. Ih, Terus iya nanti abdi ngurus mah kucing, hoyong, ngurus anjing. Waduh. abdi mah kahayang puguh. Haja-haja mah imah 4 lantai teh mahal pan ari kitu mah. Nilai rumah. Ada yang mana yang mau batur anjir. Ngurus rangan capek. Jadi urang teh kudu bener-bener teh ukur umur ngalah duit teh keur umur kieu nya ngora nepi ka 50 teh kudu aya bekal teh 50 umur ka ditu mah capek kudu geus rada salse gitu tah. Saeutik-saeutik. Alhamdulillah abdi mah barudak geus segara rawe jadi teu mikiran ongkos teuing nya. Geus umuran kieu teh asal kabeuli Gitu. Aduh kasur gitu. asal kabeuli bako we kieu we di sawi. Berhayang we balik Mang De. Tapi rumah tangga mah kumaha rumah tangga awet rajet. Lamun kira-kira rajet tambahan deui. Insyaallah atuh hiji urang teh ripuh sugaan 2. Insyaallah lebih ripuh. Jadi ieu mah ya si ayeuna mah tukang ngakoda kita lihat ngakoda. Babogoda cicing di kota mah betak kieu we lah di lembur. Bari pepelakan naon saya aya. Tapi ira-ira dibawa ka dia digana. Malaikeun. Zaman ayeuna mah Apa psikolog kan kieu mah cenah. buru ka mall atuh pan. Pamajikan mah leuwih hate dina meunang di saung butut. Oh kitu, naon sababna? Sababna lamun ku urang dibawa ka imah gedong manehna atoheun. Tapi lamun ku urang masih keneh di tempat di saung butut Daekeun kalus. Ngarumas gitu. Nya. Nah, itu Aya kira-kira zaman ayeuna nu daek. zaman ayeuna nya ai merasa lingkungan kawas ieu mah aya keneh sih sebenarnya mah. Asal ulah di dago lesor we nya, ulah di palei. Di palei mah rambung Sentak dulang. sentak nulang, Kadituna sentak pamajikan. Mang Dede tos lamid di ieu dicukur dia dugul biasa. Sinantena biasana mah jabrik Panjang saeutik aratul, panjang saeutik aratul mata sekalian dibabad. Tapi jika mau jadi deui Mang Dede. Apan mau jadi deui keun bae. Alah. Kieu geuning tuh kayak urang ngaliwat jeung jantung sawu. Naon sugan. Tah godog geula kayak nah saijang minuman. Kieu geuningan lah. Nanti mawa beas. Di bubuy nya nyokot heula abdi. Tadi teh ada Di tukang bubuy. geus mawa berujung ke beas. Encan dari itu. Moan bibit. Tah sakieu da udah Kayak di bubuy we di bubuy. dangeun. Kamari teh cenah ada makanan. Nah, ai teh karedok. Mah urang bawa ieu. Kan karena teh karedok leuncak nya Daun tah naon wae Jadi babaturan. karedok leuncak teh karedok leuncak di Bali. Jadi karedok leuncak di Bali mah kacang panjang terusnya biasa we eta Aya lencaan. leuncak tapi bumbu teh suuk jeung nate oncom. Apaan kitu di urang ge oncom aya. Nah, apa karedok mah tara make oncom, tara make suuk. Jadi beda teh gitu tapi dirasa-rasa mah kurang Bedo nya ada kumplitnya. Mahal eta teh 15.000 teh saah. Saeutik pisan. Di mana nya Ya, aya ira-ira kitu. kurang nyeun gitu di dieu. Ira-ira mah. Kacang panjang mah aya nya. Aya. Ya, siapa ngaya kacang panjang. Sekarang mah kana. Bumbuna nya. Heeh. Saya mau di asin. Cobain karedok teh kieu tapi dirasa-rasa
teh. Pan aya laguna ge karedok leunca doakan enggak cobi ya. Oh eta mah surabihan Anjir. badag munu dan nu matak kagegeloan jadi bubuy emang dede heeh dede anggeun pamiarsa sadua ge cukup lah bisa tadi opi ya jang deui Jeung ngirim ka ieu mah. ngirim cenah meureunnan nu kieu heuh teu udah urang teh anu alus eueuh atuh naon we bawa sebagai tanda bukti ngirim na naon tah gitu bakal tinggali urang buktina ti kebon